Para mitra kaum dangu, kirang langkung jam 2 berang, harita Sinta nembe wangsul sakola. Anjeuna salin angguan dilajeng muru ka dapur, dupi karasa lapar janten milarian daharan di dapurna. Dina kayaan kitu Sinta ngadangu sora nu ceurik ti kamar mandi para mitra. Satadina bade nyandak deungeun jeung sangu Sinta teu cios. Anjeuna malah ka kamar adus. "Tulung Bu, tulung. Sinta, Kang Soma tulungan neng." Gorowokna Soma ti jero kamar mandi. Sinta nu terang Soma aya di kamar mandi nu kakunci ti luar, lajeng rikat dibukakeunana. "Kang Soma, sakedap Kang antosan." Sinta geus surti, pasti kalakuan indung terena nu geus tega ngalakukeun kitu. Sinta lajeng mukakeun kunci, nya katingal Soma nu geus ngagibrig bari biru bibirna bales diguyur cai sabak mandi ku Nyi Reni para mitra. "Kang Soma, kunaon tiasa kieu Kang? Pasti kalakuan ibunya Kang. Kang Soma sing sabarnya Kang. Memang saestuna ibu teh telenges Kang, nu mawi sami Sinta ge sareng akang. Ibu Sinta tos ngantunkeun 4 tahun kalangkung. Dupi ibunya imah ukur indung tere Sinta Kang." Sinta ceurik, terang Soma nu nampi katelengesan dugi ka kitu. Bari ngalempere Soma leuleus, kahiji ku katirisan, kadua oge ku lapar. Nanging cobian demi cobian ku Soma disabarkeunana para mitra. Soma ikhlas milampahkeun hirup nu ukur nampi katelengesan ti batur-batur nu mawi panginten kitu geus suratanana. "Sumohon neng, akang tengah aja mecahkeun guci. Dupi di piwarang ngepel janten ibu teh ambek dupi akang dihukum kieu." Tembal Soma ka Sinta. Nyaharita Sinta lajeng muru ka panto balkon tukang. Dicandakna handuk jeung dipasihkeunana ka Soma, dicandakeun deui ku Sinta jaburan sapertos roti tina kulkas dupi Sinta teh yakin pasti Soma teu acan dahar dugi kiwari. "Kang, sok didahar rotina Kang. Enggal dahar ulah dugi kanyawan ku ibu bising ke akang beunang hukum deui," kocapna Sinta ka Soma. Nanging Soma kiwari ukurnya pengan ka eta roti bari disumputkeun dina gayung. "Kunaon teu didahar Kang?" taro Sinta ka Soma. "Akang simpen wae neng, panginten ke wengi akang daharna nu mawi ibu kongsi ngocapkeun sapoe ieu akang teu kenging dahar." Tembalna Soma. Memang banget nalangsana kiwari, nanging geuning kapri hirup teh teu dugi di dinya hungkul para mitra. Nya harita Bu Nyai Reni mergokan pisan Sinta nu keur di jero kamar mandi anu masihan handuk jeung ngabukakeun panto ka Soma. "Oh kitunya, sing horeng beurit bodas teh rek janten pahlawan, ka jelema anu geus mepeskeun guci. Sakalian wae ye dikurung duanana di dieu." Ampun Bu, ampun Ibu." Sinta dijambah buukna ku Bu Reni para mitra. Dugi Sinta ampun-ampunan ceurik rumasa pareureus jeung nyeri. Ngan harita Soma nu ningalna teu tega ningal ka Sinta dikitukeun ku indung terena, ku Soma Bu Reni teh digeletok ngangge panyiuk atanapi gayung. Pletok. "Aduh, kurang ajar maneh Soma, dek kalindungan Sinta maneh teh. Nya rasakeun ku maneh." Si gayung teh dirampasna ku Bu Reni. Lajeng ditenggelekeun kana alis katu Soma sababaraha kali para mitra. Nu antupna Soma kaseset, kulilingirna eta gayung dugi kagetihan. Nya kitu deui Sinta digagawekna pinuh katelengesan janten duanana harita dikurung di kamar mandi. "Kang Soma, Bapak," Sinta ceurik bari dirangkul ku Soma nu harita alisna keur getihan. Soma geus biasa dugi ka teu kaluar cisoca dumeh waragna ngarandapan hirup nu pinuh rasa kanyeri para mitra. "Geus sabar neng, salah akang oge minta tulung ka neng. Mun tea tadi akang teu gogorowohkan panginten neng ge moal nyamperkeun akang. Geus neng sabaran wae," kocapna Soma ka Sinta. Duduaan beunang hukuman nu kabangetan ti Bu Reni.
Sinta nu harita ningal kasoma nu getihan alisna ge banget nalangsana jeung karunya dugi ngangge handuk ku Sinta teh ditutulan getihna para mitra. Nanging Sinta harita karasa lapar da anjeunna teu acan dahar di beurang harita. Kang Soma, Sinta lapar Kang. Kocap Sinta panona ngareret kana roti nu kongsi dipasian ka Soma. Nanging Soma ge surti ku kituna Soma ngelehan kumasihkeun rotina kaning Sinta. Neng, anggap we akang teh lancik sorangan. Ulah dugi Neng mangalaman nasib sapertos akang. Sok ieu roti kangge Neng we. Akang geus biasa nahan lapar Neng. Kocapna Soma kaning Sinta harita. Neng Sinta ge ceurik ningal belana Soma nu ngarasa nyaah ka dirina para mitra. Para mitra kaum dangu, teu disangka teu dinyana kiwari pahardiman wangsul deui ti luar kota. Manahna rasa teu geunaheun sapertos aya nu ngageingkeun dina hatena supados geura wangsul deui ka bumina. Nya harita tanpa permios oge wawartos kanu aya di bumi, pahardiman lajeng muru ka kamar Sinta jeung Soma. Maranehna teu aya, dugi enggal harita teh pahardiman muru ka luhur dipilarina oge teu aya. Nya teu sangaja harita pahardiman teh ngadeukeut ka kamar mandi manehna ngadangu gunem catur Sinta jeung Soma nu bari ingsrek-ingsrekan dumeh ku ceurik. Sinta, Soma, ieu Bapa. Kocap pahardiman sateu acana mukakeun panto kamar mandi harita. Lajeng dibukana ku pahardiman nyaleres wae Sinta jeung Soma nu geus nembe dihukum ku cara telengesna Bunyai Reni teh duduaan ngaradapan kasedihan harita para mitra. Bapa, tulungan Sinta jeung Kang Soma Bapa. Kang Soma uge Sinta beunang siksa ti ibu. Kocap Sinta, kitu deui Soma bari ngalempreh jeung katirisan dirangkul ku pahardiman. Alisna bareuh bales kateunggel ku gayung tadi. Pahardiman ceurik jeung nyadar salami ieu teh beja Sinta ngeunaan pamajikanna leres ayana. Anjeunna geus ngarasa hanjakal. Teu percaya kana kocapna Sinta para mitra. Sinta oge Soma, hampura Bapa utamina ka Sinta. Baba salami ieu teu ngagugu wartos di Sinta ngeunaan indung tere maneh. Nanging ku aya buktos kiwari Bapa bakal tega keur ngalaporkeun manehna ka polisi jeung bakal Bapa susul surat pegat nu hamo ditawar-tawar deui. Jang Soma, anggap we Bapa teh salaku kolot ujang. Anggap we Sinta adi maneh. Kiwari nasib anjeun moal bakal deui patepang ngrasa kapeulih sapertos kieu. Nu mawi dijamin ku Bapa sagalana moal bakal Bapa ngaredoan sawe anu bakal nyieun maneh sapertos kieu jang. Pahardiman lajeng ngareok Sinta jeung Soma. Dibantuna harita budak duaan ka kamar Soma anu ditukang. Dirampana tina pesakna nyaeta hiji handphone. Pahardiman telepon ka nomor polisi, singgetna nyarioskeun sakabeh bukti kiwari. Nanging Bu Reni malah keur anteng jongjon nonton TV di kamarna. Janten dugi kiwari anjeunna teh terang yen carogena teh tos aya di bumina para mitra. Nya teu lami panto hareup aya nu ngetok. Bu Reni anu ngadanguna lajeng muru ka hareup keur mukakeun panto. Nya antosan, saha sih beurang kieu teh mah eta tamu? Kocapna bari turun ti rohangan luhur ka handap. Sadugina panto dibuka anjeunna reuas nu dongkap teh pihak polisi bari sigep ngaborogod leungeun Bu Reni ku borgol. Bu Reni oge reuas dupi ningal mobil carogena aya di hareup. Teg rasa manahna geus teu nyalahan, yakin dina hal ieu kalakuan anjeunna geus kanyahoan ku salakina. Ya aya naon Pak? Kuring ujug-ujug di borogol. Kocapna sasakali ngalawan usik dek ngalepaskeun borgol dina leungeunna. Bu Reni kabuktos geus nganiaya ka barudak kangge kajelasan jeung katerangan salajengna tiasa dijelaskeun di kantor polisi Bu. Kocapna patugas kapolisian ka Bu Reni. Teu lami pahardiman turun jeung nepungan oge petugas harita nu geus ngaborogod bojona.
Nya jelaskeun wae ke di kantor polisi. Geus teu hayang deui urang wau jeung maneh. Dupi salami ieu sing horeng maneh teh pura-pura hungkul ku andalemi sifat jeung sikapna di hareupeun urang. Sinta jeung Soma geus cekap janten korban katelengesan maneh. Mangga pa dibantun wae pa saenggalna pa. Pungkasna kocap Pahardiman harita nu janten nutupkeun oge kana ieu carios anu dijudulan Cipanon katelengesan para mitra. Pamugi para mitra kapayuna moal aya deui sifat jalma nu samodel Juragan Sanu jeung Bunyai Reni anu geus banget jeung telengesna dina ngalakukeun perilakuna ka Soma jeung ka Sinta. Oge pamugi moal aya deui carios kapeurihna Soma kusaha wae. Dupi sanaos ukur carios, pamugi sing tiasa kabantun hikmah pelajaran sapertos anu diharepkeun ku simkuring salaku anu ngareka kana ieu naskah carita. Sakitu anu tiasa kapihatur dina ayeuna. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.